Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana ka meja redaksi Raar TV Senja. Kasanggakeun dina pidangan wartaku Sunda Pemilu Capres 2024 edisi Kemis kaping 18 Januari 2024 simkuring Aden Jeung Salma nu baris ngadugikan warta nu nuju panas tungtung ieu. Komisi Pemilihan Umum RI negaskeun yen debat calon presiden jeung wakil presiden sarta pilpres bakal dilaksanakeun 5 kali ti mimitan di pertengahan bulan Desember nepi ka bulan Februari hareup. Debat kahiji dilaksanakeun di KPU. Wilujeng sumping di debat calon presiden 2024. Dah, Dina ieu ruas terus paterosan murni ti itu calon presiden, jawaban kana paterosan eta bakal dijawab ku calon presiden anu naros. Tera dijawab deui ku calon presiden anu ngajawab. Samemehna urang ngajak sakabeh calon presiden naik panggung. Pikeun ruas ieu kasempatan kahiji bakal dipasikeun ku calon presiden nomor 1 pikeun naroskeun presiden nomor 2 sareng waktos anjeun di mimitian dina 3 menit. 25 Pak Bowo ngadaftar ke KPU salaku calon presiden dan wakil presiden. Sanggeus putusan MK tuluy di MK dibentuk MK anu hasilna nyatakeun geus aya pelanggaran etika anu serius menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi teh penuh masalah secara etika. Sanggeus anjeun nguping yang tetela yang syarat pencalonan eta masalah etika patorosan abdi kumaha parasahan anjeun nalika ngadenge yen aya pelanggaran etika. Nuhun. Hatur nuhun pisan, ayeuna abdi bakal masian kesempatan pikeun calon presiden nomor 2 pikeun ngajawab waktosna 2 menit ti ayeuna. Kukituna Mas Amis nya aya sababaraha sudut pandang kana pangwangunan politik. Kukituna tim ahli hukum anu marengan kuring nepi ka yen tina jihad hukum teu aya masalah. Masalah anu dianggap pelanggaran etika parantos nyandak tindakan sareng kaputusan ku pihak anu berwenang. Teras tindakan parantos dilaksanakeun sareng tindakan eta masih diperdebatkeun kusabab anu bersangkutan masih protes. Tapi intina nyaeta keputusan final sareng teu tiasa dirobih. Samuhun abdi ngalangkungkeun eta langsung. Da abdi mah lain budak leutik Mas Amis, ngarti oge teu apal. Intina mah rahayat mutuskeun jeung nangtoskeun lamun rahayat resep ka Prabowo jeung Mas Raka. Teu kudu milih abdi, dulur-dulur da sieun teu boga jabatan Mas Amis. Sorry ye. Waktos anjeun parantos dugi, calon presiden nomor 2 mangga naroskan patarosan ka presiden nomor 3. Waktos anjeun 3 menit ti ayeuna. Pagahar gaduh pengalaman janten gubernur simkuring bade naroskeun kumaha pamendak anjeunna dina ngungkulan seueurna pangangguran khususna lulusan sakola sareng lulusan anu teu acan diakomodasi meureun dumasar kana pengalaman anjeun tiasa mencerahkan kami hatur nuhun. Salajengna abdi masihan kasempatan calon presiden nomor 3 pikeun ngajawab salila 2 menit di mimitian ti ayeuna. Bahwa masalah ieu kontekstual pisan sareng pangintun tina patarosan masyarakat kumaha sesahna milarian padamelan aya sabaraha poin. Anu kahiji nyaeta pikeun muka rohangan investasi anu cukup ageng kumastikeun yen penegak hukum tiasa jalanna sae. Kepastian hukum yen eta jalanna sae, transparan, akuntabel, gampang, murah, gancang dina jasa tanpa hayang datang. 2. Nalika aranjeunna datang, aranjeunna geus investasi, sebutkeun pusat pertumbuhan geus diibikeun ka aranjeunna ku pamarentah ku fasilitating wengkon industri. Contohna insentif pajak, contohna beta lisensi. Jadi lamun segala anu ngajalankeun, Pak, naon? Kudu disiapkeun nyaeta SDM. Naon eta? Taya dari sekolah SMK sareng sumber daya manusia ieu anu urang biasa memastikan yen dugi ka umur 12 tahun kedah sakola sareng gratis. Aya oge tindakan afirmatif sekaligus pikeun ngurangan kemiskinan nyaeta pikeun unggal kulawarga miskin urang masihan hiji aya kesempatan pikeun asup ka paguron luhur sabab bakal nyadiakeun loba kesempatan pakasaban kawasan industri kendal geus gawe bareng jeung leuwih ti 100 SMK ayeuna keur nyiapkeun wewengkon Batang. Gawe bebarengan antara puskesmas, provinsi jeung kabupaten penting pisan pikeun ngagampangkan
serta tugas urang nyadiakeun sosialisasi sangkan bisa kalibet dina eta. Waktos anjeun parantos dugi salanjengna kami bakal masihan calon presiden nomor 3 kesempatan pikeun naroskeun calon presiden nomor 1 sareng waktos anjeun 1 menit mimitian ti ayeuna. Mas Anies, di hoyong kenging pernyataan anu jelas di Mas Anies. Kumaha pendapat Mas Anies nalika Indonesia sentris hoyong ngawangun impian ageng anak-anak bangsa ti presiden salamehna pikeun mindahkeun ibu kota di Jakarta ka IKN mangga. Hatur nuhun, terasim kuring masihan kesempatan ka calon presiden nomor 1 kanggo ngawaler patarosan ti presiden nomor 3 salami 2 menit mimitian ti ayeuna. Salah tong dipalire rank second eta hiji filosofi nomor 1 lah lamun Jakarta yang harapan masalah lingkungan, masalah lalu lintas, identitas penduduk ieu teh kudu di rank second. Ditinggalkeun teu ngajadikeun otomatis lengkap. Ieu persis naon nu kudu di rank second. Perkawis lingkungan, upami pamarentah, usaha tanapi keluarga aya keneh masih aya masalah. Ku kituna urang boga pamadengan yen masalah di kota Sukabumi kudu di rank second ku cara ngawangun angkutan umum ngabah di taman jeung angkutan umum berbasis listrik. Sangkan kota Sukabumi bisa jadi kos-kosan anu nyaman, aman, jeung sehat. Kukituna ulah ditiru pemerintah Walanda. Maranehna boga kota Hebel. Sakali kota Hebel turun ka Bangecai, aranjeunna pindah ka kidul ngawangun eta sabudureun Monas ninggalkan masalah teka jawab. Perkawis IKN di Kalimantan sorangan kebutuhan ngawangun sekolah anu rusak kacida anggeuna. Ngawangun kareta api atanapi jalan tol antar kota di Kalimantan anu urgen. Sa anu menang artosna urang sadangkeun anu urang ngalakukeun ngan akur ngawangun tempat pikeun PNS sanes pikeun masyarakat sareng pusat ekonomi. Sekian nuhun. Waktos anjeun parantos dugi. Nuhun para pamirsa, hayu urang masihan apresiasi ka tilu calon presiden anu parantos debat sareng silitanya dina kesempatan dinten ieu. Salanjengna dina handap ieu aya survei ngenaan elektabilitas calon presiden dina bulan Desember 2023. Dupi di dieu debat calon presiden 2024 sareng elektabilitas calon presiden sasi ieu. Abdi Alfred Butar Palimandurung. Sareng abdi dan ka Teti Alisa, Izin pamit nyuhunkeun dihapunten upami aya kalepatan dina biantara anu dihaja patanapi anu teu dihaja. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sapagawean abdi, Kintara geus aya di lokasi anu bakal ngawawancara salah sahiji saksi di lokasi. Mangga Kintara. Hatur nuhun ka salmarekan abdi Kintara anu aya di tempat debat lumangsung. Di samping abdi aya salah sahiji saksi anu hadir dina debat munggaran. Mangga perkenalkeun diri. Halo Nabi Abdi Gadis Alfa Mazaya. Kumaha kaayaan di jero nalika debat lumangsung? Sababaraha kali eta kacopisan tapi dibawa dari dina kontrol keamanan di dinya jeung urusan bagi. Kumaha saur anjeun ngeunaan debat munggaran ieu? Menurut Abdi eta seru pisan sarta ngajaga kuring tina voting deui. Tilu pasangan calon oge datang kalayan ide nu saya pisan. Oke, hatur nuhun ka Gadis, abdi bakal balik deui ka Salma anu di studio Roar TV. Sakitu wae beja dinten ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.